Ternyata masih kene seueur anu can apal yen Aron teh tiasa didamelkeun cingu alias aci sangu anu cantik, gurih, renyah, ngembang pokona nama. Katakan aya mah tong lami-lami tah di dieu teh abdi ngagaduhan Aron saakua sawadah minyak botol minyak. Abeh babari ngagebruskeunana ku abdi teh dibahekeun heula kana baskom alit. Tadi teh abdi tos nyiapkeun cai panasna tinggal digebruskeun we nya pamirsa henteu nepikeun ngagolak tadi teh si caina. Hilap oge nya dikulah kaleh supaya beukahna merata. Tah ayeuna mah entos beukah urang langsung we dicuci si Aronana. Urang pindahkeun heula wadahna kanu ageng abeh rada lega kitu nyucina tah dipikeun weh caina nepikeun ka bening ieu teh pamirsa. Ya pokona mah nepi ka bersih we kitu dan najan di dieuna katingalina teu bersih oge pokona mah ieu teh bersih da sabenerna nama. Lanjut si Arona urang tuuskeun tah di tempat lain abdi nyiapkeun cobek, bawang, uyah sareng kaldu ditambihan weh tarasi. Lanjut ku abdi teh direkuh nepikeun ka halus. Bumbuna tos halus lanjut ayeuna urang siapkeun baskom bahekeun Arona tah si bumbu nu tadi teh dibahekeun kana Aron. Muhun dilebetkeun kitu. Tadi dia teh abdi mah bade nganggo panangan we nya pamirsa da ieu teh entos cuci tangan supaya kitu babari gitu ngaduk-ngadukna. Pokona mah diaduk-aduk dugikeun ka merata bumbuna teh nya pamirsa terus kitu mah ku abdi teh dibagi dua si Aron teh. Tah anu da baskom nu hiji mah ku abdi teh dipasihan warna anu koneng, diaduk-aduk dugikeun ka merata. Lanjut ayeuna mah nu hiji deui dipasihan warna anu beureum, biasa deui diaduk-aduk dugikeun ka merata. Lanjut urang pasihan aci nya secukupna wae ieu mah aci sampe pamirsa terus diaduk-aduk dugikeun ka merata. Pokona mah nepikeun kabear muruluknya pamirsa tah anu koneng oge sami di acian terus diaduk-aduk dugikeun kabear muruluknya pamirsa. Kanggo takaranna mah abdi mah teu terang pokona mah dugikeun ka kos gieu we nya pamirsa tah urang langsung we diadukeun ayeuna mah. Muhun dicampurkeun nepikeun ka merata tah ayeuna mah lanjut urang citak. Tah abdi mah nyitakna nganggo tatakan gelas engkin teh jadi ukuranna sami tebelna oge sami. Pokona mah 2 sendok makan we sacitakan. Atos sadayana dicitak lanjut ayeuna urang diseupan 7 nepikeun ka 8 menit nya pamirsa da abdi mah pami kurang tisah kitu teh sok barodas kene hanapna teh. Geuningan tos asak lanjut ayeuna mah urang coplok-coplokeun kana nyiru nyoplokeun oge babari tinggal dikoer we nganggo codet. Atos asak mah lanjut dibahe-bahekeun kana nyiru tah entos sadayana di kana nyirukeun lanjut we nyitak deui diseupanan deui pokona mah kitu we dugikeun ka beresna. Alhamdulillah tina Aron sabotol minyak janten sanyiru pinuh sareng saparapat karunya pamirsa tuh hasilna oge cantik pisan. Kanggo ngagorengna mah dina video selanjutnya nya.